ini parah nih. Musuh bae geus burik kieu ya. Wah, rame teh. Oh, nu ngadu. Cicing sakedeung di geloban ngapungkeun geura. Teh si burik. Burik. Kok ngadu jeung aing? Anu abang mah alus ngapung ningan. Si burik ngajak ngadu. Sok apungkeun atuh burik. Sok kehe apungkeun geuwat ngadu jeung aing ya. Bisa teh sia telang layangan teh. Ngelebetan we kitu. Bisa. Buru atuh cenah ngadu. Ah, aing mah teh ngapung-ngapung. Anu mah dayak mah ada ini ngapung. Nu si wadoyok mah ngapung sa teh. Di mandian heula lang layangan nya wadoyoknya. Ya heuh atuh ya burik. Nu aing mah meunang ngamandian heula pan ayeuna panas keneh hareudangun. Nah, oh, di mandian heula. Elek atuh aing ge ame ngapung. Ah, no, gitu ikut di mandian. Nah, aing mah kan cuma doyok we lah. Injek pajak deui. Aya harudang ku aing. Awas ya mun teh hiber. Siap ku aing cabok. Hider, hengalkanlah. Aing mah geus di mandian, mandian ngadu. Heuh sok apungkeun atuh, apungkeun tuh nu aing itu. Mandian. Buah edan. Katipu sia ku aing ke tadi lelebon. Ah, aing mah karek unang meuli. Indung aing. Kuas nu edan atuh sia mah di mandian baba. Acara kudu di mandian aya ngapung mah. Ngeprank, aing ngeprank. Lah, aing nah. Hider, hider, hengalkanlah. Nanya. Pajak. Bejakeun jak bapak aing. Katipu sia teh budak langor. Cukuplah engkau denganku. Naon burik? Aing tos umurin di aki aing. Nah maneh ti aki maneh ieu meunang naon ieu di barahanan oleh-oleh maneh meunang kardus. Mau diorek bang, bisa lepas. Manuk ciit ieu teh. Manuk ciit naon kehen manuk ciit nah aya ciit meureun. Gening anu sorana teh. Curulung. Nah kehed. Eta mah jog-jog kehed. Nu curulung-curulung mah. Geus apet ya teh cenah geus lindeuh. Apet kan induk. Ku aing cek kana jogenan cicing we. Geus we lah wang beuli aing butuh jeung cocokan anak aing ame teu kesel 50.000. Embul 50.000 mah. Sampo ge nasa kintal 200. Sia kalahkah kuas nu edan kana sampo kehed. Sukan dieu sia mah. Manuk aing mah kehed. Geus 100.000 we ya aing aya duit 100.000 tadi ladang narik. Ya kehed 100.000 mending kana ieu kehed. Ieu mah manuk mah bisi pae. Kok be banget tuh lah nyirenkeun aing. Sagi kituna, da ieu mah bareng lagi mah gagal haus. Gagal. Aing karuan dan meuli manuk si burik kehed teh. Sakelah pisan. Nah ieu mana manuk na si burik? Aduh, si kehed manuk jog-jog. Ah, si goblok nipu ka aing kunyuk. Manuk na ai si burik pas nu edan beli naon teuing manuk jog-jog. Tuh, aing ieu tapi ieu Usaha anu meuli bensin. Mang, bensin mang. Hah? Usah saha? Teu kita aya sasaha, saha euy? Jih, nggak jadi usaha saha. Bade meser bensin mang. Ih, nya sa Mang Udin mah jadi RT na mah. Jadi kana Mang Udin atuh mang. Bade meser bensin. Bensin. Mana isa? Kekeh ya, justru poin teh. Mang Udin rek jadi RT ek nyawankeun RT kek werbo. Tilu maneh. Lah karep we nguruskeun RT ieu ek meuli bensin. Meuli bensin mang. Ngomong ya tadi ek meuli bensin sia gitu. Ai. Ek sabaraha sal? 10.000-an mang. Hah? Nu bener sal? Naik mai euy.
Aing mah euy. Sa, geus ya 100.000 heuh. Jalan ayo mah 100.000-an atuh. Ih, maneh 100.000 ini salah 10.000-an. Nah, dulu mana nu dirasa? Heuh, Bang Udin lagi di RT. Cicing cek geus atuh. Ieu mah 100.000-an Mang Budak. Si Udin lagi di RT sia teh. Mang dirasa Beli bensin anjing. Lagi di bensin ku aing di gadangan 100.000 kan. 10.000. Cicing 100.000. 10.000-an lain 100.000-an. Cicing, can dicetrekeun ku aing ge. Aing kebuka duit 100.000 lagi. Nah nu dirasa anak si Mardoyok. Ampun teh. Tah nu kitu baca kopi teh. Goblok ieu deui urugan. Anu salah kitu ieu teh. Hakan teh motorna. Goblok teh aing meuli bensin cebanan keur mah teu boga di duit di eusina X100. Gelo sugan.